Waalaikumsalam Rampes. Janten kegiatan tadi Abah nembe ngalaksanakeun ngasek di Humarurukan. Kegiatan ieu di Kasepuhan Cipta Gelar diayakeun satahun sakali. Diawali ku pupuhu adat karosan ku Abah panginten nembe pangintenkeun warga neraskeun nuturkeun ngasek eta kagiatan melak pare di huma pikeun bekal kahirupan kanggo sadidinten. Berhubung di abah di dieu makaya dina melak parena satahun sakali janten hasilna oge teu diical galeukeun ka luar tapi disimpen di lumbung padi kanggo pikeun bekal kahirupan sadidinten. Janten pola penanaman di Kasepuhan Cipta Gelar aya 2 rupi, hiji di huma, hiji di sawah kanggo melak pare. Janten upami di huma panginten di pertanian keringnya di lahan kering, upami di sawah di lahan basah. Kirang langkungna sapertos kitu. Janten kirang langkung aya 5 acara besar di Kasepuhan Cipta Gelar diawali panginten ngasek di huma melak pare di huma, teras deui engkeun aya acara deui mipit, aya acara deui ngadiukeun, teras deui acara nganyaran, aya acara pongokan sareng aya acara serentaun. Kirang langkungna sapertos kitu. Mugia hasil panen dina taun ieu di Kasepuhan Cipta Gelar ya aya dina paningkatan.